Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sim kuring sapara kanca di dia bakal medar perkawis kumaha carana aplikasi PISART dilarapkeun dina materi ajar sisindiran sangkan ngirut pikeun nu macana. Ieu aplikasi oge tiasa janten salah sahiji cara pikeun urang ngajelaskeun atawa mere contoh teks sisindiran dina wangun tipografi. Contohna sapertos kieu. Nah, langsung bae kana tutorial ngagunakeun aplikasi PISART pikeun ngalarapkeun tipografi dina materi ajar teks sisindiran. Anu kahiji, buka aplikasi PISART. Tuluy pilih foto anu rek diedit. Tuluy dina tampilan ieu aya fitur gold anu bakal bisa diakses nalika geus meuli versi premiumna. Sedengkeun fitur nu lainna aya alat, efek, nambahkeun stiker jeung rea-rea deui. Sabab di dieu urang rek nyieun tipografi, ku kituna urang tambahkeun tulisan wae ku cara pilih fitur teks. Sanggeus eta tinggal ketikeun kekecapan anu rek diabuskeun kana foto. Tah di bagian luhur tengah aya fitur pikeun ngaratakeun teks. Bisa rata kenca, katuhu, oge tengah. Di dieu saderek bebas rek make anu mana wae, luyu jeung kabutuhan. Tuluy pilih tanda checklist di pojok katuhu luhur. Sanggeus eta atur we tata letak teksna. Bisa digedean tawa dileutikan, diputer, dipanjangkeun ku cara ngageser tanda bodas anu aya di unggal juru atawa digigireun si objek. Sanggeus eta saderek tinggal pilih font luyu jeung karesep saderek. Terus atur-atur deui sangkan leuwih rapih posisina. Dina bagian ieu saderek tinggal ngembangkeun kreativitas diri pikeun nyusun tipografi. Bisa ku cara ngabuskeun foto, ngabuskeun teks. Pokona nu dianggap estetik ku saderek. Mun misalkeun hoyong ngagandakeun hiji tulisan tawa objek, tinggal pencet objek anu rek digandakeun, tuluy pilih fitur anu aya digigireun logo panghapus di belah luhur, tuluy pilih duplikat. Mun misal tulisanana hoyong diedit, tinggal pencet wae eta tulisan ku cara 2 kali mencet kalayan gancang atawa double klik. Salajengna, mun misal hoyong nambahkeun foto, tinggal pilih menu foto di bagian handap. Pilih foto anu rek diasupkeun, tuluy pilih tambahkan. Mun foto geus diasupkeun, si foto bisa diudat edit deui. Jika diganti fotona ku foto nu sejen, atur opacity-na, dipotong deui, atanapi dipasian bayangan jeung rea-rea deui. Tah, di dieu urang hapus wae bagian anu kira-kira si foto teh bakal katutupan ku daun. Carana pilih menu anu gambar penghapus di bagian luhur, tuluy hapus bagian-bagian anu rek dihapus. Nalika ngahapus bagian anu salah, tinggal pencet wae fitur unduh anu aya di bagian luhur anu bentukna teh jiga anak panah muringkel. Atawa bisa dibenerkeun deui ku cara pilih menu pulihkan di bagian handap, tuluy pilih bagian anu rek dibenerkeun.
Mun sakirana dina proses ngedit parantos rengse, tinggal pencet gambar anak panah anu ngarahna kehandap di bagian luhur.